Yo dengekeun. Teu meunang ngakan lauk, menang ngecerik. Komo menang useup mah, teu meunang. Menang ngajaring, menang nanaon ge teu meunang. Ceuk saha teh ceuk aing bejakeun. Ampun eta bahasa. Tong sok asal kecepluk atuh mang ari ngomong teh geura. Pajarkeun ulang adang lauk menang nguseup. Sing balik tah ngomong teh balikan deui. Lauk teh alus euy keur kasehatan. Dokter nganjurkeun, urang teh kudu loba ngalebokan lauk. Ieu mah kumaha? Ulang ngalebok lauk menang nguseup. Sing euceureuh tah ngomong teh. Sing ngelot ulah asal kecepluk. Cek saha-saha oge lauk mah alus keur kasehatan. Dokter nganjurkeun, bahkan jelema sare oge perlu kudu ngadang lauk mah. Lain ieu mah kumaha ulang ngalebok lauk menang nguseup. Nyek ti mana jongna komo ulang ngalebok lauk menang ngajaring. Ulang ngalebok lauk menang ngajaring. Ulang ngalebok lauk menang nguseup. Atuh nya eueuh sia teh beleguk. Ngalebok lauk mah kudu menang ngagoreng. Atau menang mais. Menang teu euceureuh sigi sarwana. Ti atuh sing bener cah kata-kata bahasa teh. Lebih omongan hungkul. Hungkul mah aing di era. Ah, balik bisa.